Tarbian kawanan sing luyus kabilulungan sahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh Milaningrum acan lamun teu dibikeun mah urang gempur we tempatna jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja ya kumaha bapana bolotot kitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot belut sisip sabagara kapiraan siang jadi masing karingsi masing imun palang peti
capek hari mana geus daang geus tadi jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing bawa dahar teh saya aya jeung babat raweuy atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat domba lain babat naon babat tok pedak babat tok rebak sakitu oke jadi malah kagak palentana babalaya uluh aing teu ngarti kumaha ngomong sieu ye kumaha heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun heug uing dicepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cimben teh teh ai kukit salaras komo panjang teuing gaji atuh kahar teh panjang teuing terus ya siap ngomong ngeunyeun coba mau ngeusin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing dah mah tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh geuningan teh bisa setan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing ngacai anjing aduh ngajar deui tobat ieu Maha Prabu
si goblok pakai jeung mahkota segala karunya kagegeloan bersih teh hayang jadi pejabat